Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abi Chelsea Ajahra di abdi bade macakeun dongeng Desa Siluman. Zaman baheula di hiji tempat wewengkon di dinya teh kacaritakan lembur anu kacida sarieunana. Jalma ngaliwat ka dinya. Yen cek beja di dinya ari peuting tara aya lampu, pokona parowek jeung loba begal. Lamun aya jalma peuting-peuting ngaliwat ka dinya, cek beja sok dicegat. Begal pokona sakumaha harta nu dibawa ku jalma teh kudu dijidikeun sagarong lamun henteu diancam bakal ditahan atawa disiksa. Caritana yeun begal atau garong anu sok nyegat di tempat eta teh nyaeta penduduk di dinya. Sabab kitu jalma sarieun liwat ka dinya teh. Jeung deui jalma anu nempatan tempat eta teh jaragoan. Sabab kitu jalma nyebutna eta teh tempat siluman, lembur siluman terus nama. Eta tempat teh aya di Kacamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Tah ayeuna nama siluman eta teh jadi ngaran desanya eta Desa Siluman. Da ayeuna mah aman, biasa wae kos daerah nu sejena. Eueuh begal, eueuh garong kecuali katukangan lembur eta teh aya trotoar panjang dan nepi ayeuna ge sok sarieun jalma liwat ka dinya ti peuting mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.